Ari mana pernah ngalaman teh da wala lamun keur salat hayang hitut. Atuh aminang. Ari maneh buta ngalaman teu. Atuh uing geus ngalaman cepot. Naon nu kumaneh dilakukeun? Uing teruskeun we. Eta geus hitut acan. Teuing da ces saeutik mah kadenge aya. Ulah eta ulah diteruskeun batalkeun we eta mah. Ari si laing da wala. Ari uing mah ragu keneh atuh teuing asa hitut asa henteu kitu. Ari eta mah teu nanaon diteruskeun oge ari can yakin 100% mah. Kan maneh mun yakin geus naon kadenge sorana tut atawa ces ulah diteruskeun. Nah make kitu. Cepot. Pan aya keteranganna salat ulah dibatalkeun lamun can kadenge sorana atawa bauna kaame. Hadis riwayat Muslim. Kitu. Aduh nuhun atuh apa penjelasanna. Nuhun cepot.